Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Hami Mustaqim. Simkuring dina wartos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenkeun dina saminggon kapengker ieu. Kereta anjlok nomor K2473 rute Manggarai Bukit dari Duri lumangsung di antara stasiun Manggarai Sudirman. Rebo sekitar jam 15 langkung 16 waktu Indonesia Barat, akibatna sejumlah perjalanan kaganggu. Kereta relasi Bogor ka Tanah Abang jeung Jatinegara kitu oge sabalikna pikeun sementara waktu teu bisa dilakukeun. Kereta relasi Bogor jeung Bekasi nuju ka Jakarta sebagian ngan ukur bisa dioperasikeun tepi Manggarai jeung sabagian tetep bisa dilanjutkeun perjalanan nepi ka Jakarta Kota. Pikeun nu ngagunakeun jasa anu umbungkeun nangguan bisa ngalakukeun tiket di loket stasiun jeung di penta ngagunakeun model transportasi lain. Ceuk Humas PT KCJ Eva Cerinusya ngaliwatan katerangan nu ditarima tim redaksi koran Radar Bogor. Manehna oge menta panumpang merhatikeun kasalametan sewang-sewangan jeung deui henteu maksakeun naek kereta lamun geus pinuh. Lamun geus pinuh mangga daguan kereta anu salanjutna, ceuk Eva. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana.